Tuh. Tah ieu teh jadi dalil Maliki Yaumiddin teh. Lamun dina poe akhirat wae wali Allah geus bisa nulungan, dialet-alet dilayani ku para malaikat anu mana umumna jelema boro-boro nyalametkeun batur, nyalametkeun diri sorangan ge teu mampu. Tinggal komo alam kubur aya sia. Alam kubur mah can nepi ka akhirat lagi. Cacak dina suasana nu panghesena geus bisaeun wali mah. Komo di alam kubur. Sia ti balik gitu kan. Dalil Quran mah di dunia jeung di akhirat, kubur mah eueuh cenah kitu. Jadi musyrik cenah mun meta tulung ka para wali nu di jero kubur mah. Ai di akhirat mah mun meta tulung teh ka wali teu musyrik. Tah goblok sia teh kitu. Tauhid teu anggeus sia. Di dunia sia menang minta tulung teh meureunnya ka wali, di akhirat menang da ku Allah disebutkeun bisa nulungan gitu kan aya syafaat ulama, aya syafaat nabi, iman meureun si laing oge kana hadis eta ayana syafaat. Jadi engke di akhirat mah moal musyrik lamun minta tulung ka nabi, ya Rasulullah abi tulungan urang. Naon sababna? Sabab engke mah pan nabi nu bisa nulungan teh lain. Engke mah apa dia? Para wali, para ulama, para syuhada nu bisa nulungan teh lain. Jadi mun minta tulung ke di akhirat ka jelema engke tapi urangna di akhirat moal musyrik cenah. Di dunya henteu cenah di dunya lamun anu geus maot dikubur tah eta musyrik. Tah nu kitu teh naon teh? Goblok. Tauhid goblok teh kitu. Lain kasar goblok teh lain, goblok teh logor. Tengepas siga sarung goblok. Tah eta sarung teh goblok ieu. Bisa disebut kasar lain kasar. Maneh memakai baju goblok. Make kaos eta tauhid goblok begitu. Tengepas eta teh. Di mana maneh make boga keyakinan kitu. Ayeuna datang ka wali-wali Allah di payunan kuburanana, itu kan? Ya wali Allah, itu kan? Abdi nyuhunkeun, itu kan? Doa ti paduka. Abdi nyuhunkeun sih piwelas paduka. Abdi nyuhunkeun pitulung paduka, itu kan? Itu musyrik henteu itu kan? Eta lamun maneh di dunia kumaha? Heuk datang urang teh ka jelema biasa cing euy tulungan dewek. Tegan cing dewek tuduhkeun. Cing dewek bantuan. Musyrik henteu? Jawab. Teu musyrik. Eta jelema nu dipeta tulung waktu di dunya teh pangeran. Nah sia minta kasalian ti Allah. Teh. Tah eta tauhid goblok teh kitu. Aneh sih di dunia jadi teu musyrik sih. Teh. Aing ke di akhirat iman henteu yen para nabi eta teh ku Allah dipaparinan wewenang bisa nyafaatan nu sejen. Iman cenah daya hadis syafaat. Iman henteu yen para ulama engke bisa nyafaatan. Iman daya hadis syafaat. Iman henteu para syuhada engke bisa nyafaatan. Iman cenah kitu. Oh jadi lamun di akhirat urang nyuhunkeun pertulungan kajalmi-jalmin ku Allah dipapariran wewenang tiasa nyafaatan anu berdasarkeun hadis teh. Hadis syafaat Nabi mah apan sahih mutawatir. Sehingga asup kana bab akidah ieu mah. Asup kana bab akidah ieu mah. Sing inget syafaatna junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi di akhirat asup kana naon ieu? Kana mu'taqadat, kana urusan keyakinan. Kita rek kitu rek terjadi kitu kete. Terus mun urang minta tulung ayeuna ka Nabi engke di akhirat ya Rasulullah, tulungan abdi ya Rasulullah, gitu kan? Musyrik kira-kira moal mun urang mah di akhirat. Hah? Jawab? Moal. Ya dasarnya hadis lain. Oke. Di dunia musyrik henteu. Tadi ge henteu cenah. Teu musyrik tadi ge cenah henteu.
mun urang minta tulung, dok tolong dok sing euy tulungan dewek euy urang teu kabingungan euy gitu kan musyrik henteu tuluy barang ieu wali geus pupus gitu kan datang ka kuburan ama ka eyang iya abdi teh nete semplek nicak semplak seueur samataan kulan tahun ti payun ke 10 tahun kalangkung ge abdi teh masih kena jeblug samataan teh aya ti lebaran nu ayeun mah komo kan abdi teh nyuhunkeun doa ka ulanun abdi teh nyuhunkeun tulung ka ulanun hoyong kabayar samataan nah urang ngomong kitu ka eyang rene tos pupus sok hukuman musyrik henteu saha menyebutkan musyrik goblok teh tauhidna aneh selain main mentakan kuraku di dunia teu musyrik engke di akhirat teu musyrik aya barang nu hirup di dunia tuluy kanu di jero kubur jadi musyrik da eueuh keteranganana gitu kan sugan musyrik lamun minta tulung kanu geus paeh kanu hirup mah teu musyrik oh di mana nepi ka murudul buuk sia malah jeung hulu-huluna malah nangis ya teangan sia sing bener sia tauhid teh kan kahartin teu